Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan barani Radio Bandung nu di Pigandung. Dulur barani atuh dina danget ieu Kang Yus alhamdulillah tiasa neraskeun di dongeng dina jejer carios Si Gobang Yasana Asep Gun Majalaya. Supados teu nyangkolong kana waktos dulur sementawis ngintunana nama orang kumkeun heula we nya. Sok geratatan-tatan manco dina radiona sewang-sewangan kalayan sok kaparayun sadayana der Narek naon kalembur teh apanan cenah ti kamari nyebutin geus teu baroga duit nya barang siar we atuh yang da di kangaranan urang lembur mah pasti baroga ida hareun wae mah. Maksud rek ngajajaluk kitu pundu penta lain tanya yang jangkung tanpa hamun jeung teu nyahoun manehna mah ngeunaan pagawean Mbah Jaweng nyaeta dedengkot begal gerot puntu penta bisa aduh ari sakirana eueuh nu mere mah nya cokot we langsung teh kudu bebejakan nu boganya. Oh ngabang saat atunya maksudna teh kitu nya kurang leuwih mah kitu we lah teu naon dina kaayaan darurat saperti kieu mah da dimeunangkeun meureun nya. Ceuk Mbah Jaweng tiga nu nyaho wae kana perkara halal jeung batal teh pirago teuing nya dina agama nitah maling kapangikut atawa kapanganutna. Nyalah kumaha awewe da mah ngan kuring mah ulah aji babawa we lamun aya nyaon boh lamun dina kapangina leuwih jauhna mah urusan dosana kieu-kieu oge kuring mah apal keneh kana hal haram. Cek yang janggung bener ari manehna mah tepat dipenuju kana caritaan jeung tindakan Mbah Jaweng saperti kitu teh. Ari Mbah Jaweng ukur nyerengeh digitukeun ku Eyang Jangkung teh. Sawatara eta jakalana lodaya mah nu tadi ngabandungan kana guneman antara guruna jeung Mbah Jaweng jiga anu teu pati mirosea manehna mah pamikirna rek halal rek haram oge sarua wadahareun mah kitu-kitu wae menikeun ka kudu dibadung-dengkeun sagala rupa cenah urusan si beuteung mah pira oge atuh. Dulur barani atuh teu kungsi lila aya gana sajamna Kidarga jeung si Bohim geus pating kurunyung deui bari dina masing-masing leungeunna rebo ku babawaan
Kidarga katempo leungeun katuhuna ngajingjing buntelan teuing nanahaon eusina mah. Ari si Bohim leungeun kenca katuhuna ngajingjing cau saturuy meuni karoneng watak pikabitaeun. Atuh leungeun nu sabeulah deui ngajingjing karung leutik. Katempo aya hulu entog nolol tina jero karung nu ngahaja di totosan. Sangkan aya hawa meureunan. Tuh nying keulila barang siara teh nya. Bohim Darga euy, moal nyaon eta teh euy. Jiga entog geuningan dina jero karung mah euy, ari si lain ngaparan cek dewek teh anu babar dihakar atuh kudu dibeuleum heula ari entog mah deuleu. Ceuk Bah Jaweng. Bae atuh. Da moal lila meuleum entog mah suluh loba kade ngaduruk naon hesena sabar heula we atuh da moal lila ge asaka atuh. Ceuk si Bohim bangunan keheul ne malanana teh asa capek gawe teu kapake meureunan ceuk dina pamikin. Heueuh atuh nya kajeun ari eta naon dina jero buntelan Darga. Kituna teh bari ngareret kana buntelan nu geus ditunda di handap. Teuing naon eusina mangan nu jelas mah dahareun unggul meunang ngeurit di warung dah. Uluh eta hakan bikin kasajemolan gitu caranya si lain mah Darga euy. Mun teu nyesakeun kanu boga nya. Tabikeun bae lah cikan urang buka aya hakaneun naon wae euy di jero gemolan teh. Panasaran oge jadina deka euy. Ai sugan dek tadi baju atawa calana pada dibuntel gitu ku samping kebat. Kituna teh bari mukakeun eta buntelan. Barang dibuka teh katempo baru badahareun atuh dulur di jero buntelan teh. Aya goreng ulen, comro, bala-bala, kulup heuy seupan cau. Malahan kerupuk oge bikin kaya kana dua blekna atuh. Paingan dibuntel da jeung blekna kerupukna oge dikukudu ku Kidarga teh. Wah, bener ieu mah euy. Aya sagala empe kayaknya gladalar euy lumayan keur ganjel heula beuteung yeuh sawatara ngadagoan beuleum endog anu can ajag. Dulu barani atuh saterusna mah sararea kupkop kana dahareun anu meunang ngokod Kidarga jeung Ki Bohim. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia. Gancangna carita wanci memeh asar 5 anana mimiti nuluykeun deui lalampahanana. Terus maju ngulon da ceuk pameleng eyang jangkung cenah si Gobang teh keur aya di lebah kuloneun eta tempat. Rek ngajugjug ka lembur mana heula ayeuna teh eyang. Geningan di hareup mah pasawahan hungkul. Asa jauh ka pilemuran? Tanya jakalana lodaya bari jongjon leumpang satukangeun eyang jangkung jeung Bah Jaweng anu leumpang di hareupeunana. Pok Bah Jaweng nu nemalan teh. Lamun teu salah mah euy, beak pasawahan anu ke di sorang ieu teh engke bakal manggih lemur nu katelah lembur manilancan. Anu berasna teh ka ditu ka lemur sapaan? Gitunya loba pasawahan di wewengkon Majalaya mah giningannya bah jambala lega di pasawahan nage henteu laleutik bari naraje jiga di wewengkon kuring di Garut. Cek eyang jangkung bari jongjon leumpang barang keur jongjon laleumpang di hareupeunana nya jang jalaneun anu keur disorangna katempo rentang-rentang aya 2 urang jalma keur leumpang ka palebah maranehna. Dulur barani atuh pikeun Bah Jaweng jeung Kidarga maka tut si Bohim geus teu kapalingan di kutenyona. Jelas 2 urang nu aya di hareupeunana teh taya lian nyatana Ki Madhapi jeung Ki Mirhasik. Darga Bohim
itu dua orang manusia anu keur lempang adieukeun teh nya mun teu salah si Madhapi jeung si Mirhasik euy. Kabeneran atunya yeuh. Bener Abah atuh. Itu maki Madhapi jeung baturna anu ti heula ngelehkeun Abah teh. Aduh. Tembal si Bohim panonna mencrong ka hareup. Sanu eleh. Gagabah ngomong deh. Sada lu. Sia we mun keok mah dewek na kieu mah eleh goblok Bohim sia. Bajaweng malotot kaki darga nu aya di tukangeunana nyapu gue ki darga teh jeung muncereng. Naon ari Abah jadi malotot ka kuring. Da si Bohim nu ngomong mah. Ceuk darga bari nunjuk ka si Bohim. Saruana deui sia. Lajoanan ku sararea poe ayeun dewek rek maragakeun eta dua manusia. Teh kudu padipilueun ilain duaan mah euy. Cicing we lah. Pokna jiga nu nya we. Nyarita kituna teh. Padahal anu sabenerna mah mata gede kawani kitu teh kulantaran aya Eyang Jangkung di pihakna. Saha kitu itu dua jalma anu keur kadariekeun teh Abah musuh? Tanya Eyang Jangkung bari reg ngeureunkeun lengkahna. Sararea oge ngaran dagareureun. Saterusna pating jaranteng dina sikep ngahalangan jang jalaneun anu rek diliwatan ku Ki Madhapi jeung Ki Mirhasik anu harita jarakna kurang leuwih aya gana 10 meteran deui mah. Bajaweng ngajega panghareupna dina sikep anu songong nguntup kalawan. Sedengkeun ari Eyang Jangkung jeung jakalana lodaya malu nurut sabaraha lengkah ka tukang rek ngalajoanan Bajaweng nu rek diadu hareupan ngalawan dua urang anu karek datang. Ari si Bohim jeung Ki Darga maranehna mah pating koloyong we ka handapeun tangkal terus dariuk dina akar bari panonna ngawaskeun ka palebah gegedugna. Barang nu duaan geus aya di hareupeunana Bajaweng. Pok harita anu panghareupna anu tayalian ti Ki Madhapi nyarita dibarungku sesentak ka Bajaweng atuh. Panonna rutret ka Eyang Jangkung jeung ka jakalana lodaya oge ka si Bohim jeung ka Ki Darga anu keur dariuk handapeun tangkal. Aki-aki bongkok hakaneun juri ieu euy aduh. Rek aya perlu naon si laing teh make jeung manggatan kana jang jalaneun dewek. Aki-aki bongkok goreng patut. Ari itu batur sia anu awakna jangkung langkonyang euy jiga taraje saha euy? Jeung urang mana cenah? Kela mangkeluk eta mah dewek ge asa kungsi panggih nya asik. Nu ti heula mabur teh ti pakalangannya. Lamun duaan itu tuh anu ngajerdog di hanapeun tangkal kai. Dewek ge geus bosen nyobeungeutna teh lah. Hayang udah. Ceuk Ki Madhapi nyarita kituna teh bari ngabagi reret ka sakabeh anu aya di dinya. Ari Ki Mirhasik harita macan wakaloba cacarita ngan manehna geus taki-taki sabab bakal ngalawanan musuh anu leuwih loba jumlahna tibatan manehna anu ukur duaan. Jabat ti kitu manehna Ki Mirhasik teh geus bisa ngukur kana ilmu anu kacangking ku Eyang Jangkung jeung ku si jakalana lodaya anu tangtuna teu bisa dianggap enteng. Kurang ajar sia. Nya capek teh padu pelenung wae bangsat. Abong biwir teh dibengku letah teh diobras etah teh tulangan deuleuh stansia maksud deh. Samurokna poe ieu si laing rek dibere ampun ku dewek. Moal deuleuh. Yeuh, hatan teh ngeulan dewek nu bakal ngirim nyawa si laing ka neraka. Ya. Sprut atuh. Harita teh Bajaweng teh ngablesat sakiceup. Awakna geus nyeles ngaleungit tina tempatna nyatana nyebrut nyerang ka Ki Madhapi. Hiuk satukuk geus. Walah, goblok kunyuk sia. Bajaweng katempo awakna ngajurali ka tukang. Untung manehna bisa mancegeun di kuda-kudana. Panonna hurung mencrong ka Ki Madhapi anu masih keneh tagen dina tempatna. Harita teh waktu Bajaweng keur hadek ngancak kana sirah Ki Madhapi teu pira ku Ki Madhapi teh ukur ditahan nyatana ku peureupna deui
anu ngajadikeun dua kekuatan bantrok. Ari Ki Madhapi mah teu naon ngan Mbah Jaweng anu jujur alitan ka tukang. Alah, dasar aki-aki teu waras dengan mah euy. Ngadon riweuh sorangan jiga monyet merebutkeun hakaneun wae yeuh. Aing macan ka mana deuleu tata dia oge ngajadaogeun di dieu. Aki-aki bongkok ya. Ki Madhapi mah panas Mbah Jaweng. Nu harita kat nempo geus teu bisa ngawasa dirina. Goblok sia, ngaledeknya ka aing. Rasakeun ieu ajian aing, ajian gugur gunung. Anu bakal ngarempakeun awak sia. Ya, hiuk belesat. Awak Mbah Jaweng ngablesat di kahareupeun Ki Madhapi. Bari sapasang peureupna pasusul-susul ngarah kana sakujur badan Ki Madhapi. Tapi sanajan ditarajang saperti kitu, Ki Madhapi tetep teu ingkah dina tempatna. Barang dua peureub lawanna geus nyampe ka hareupeunna. Sakilat leungeun kenca Ki Madhapi teh newak kana peureub katuhu lawan. Sidengkeun leungeun katuhuna dipake ngetig pigeulang leungeun kenca Mbah Jaweng. Duh, jebrot jelebet. Laju goblok sia setan nyogados teh ka aing nya. Mbah Jaweng pikeun anu ngadua kalianana manehna ngajari jeug mundur sababaraha lengkah ka tukang sedengkeun leungeun kencana anu palebah pigeulanganana karasana teh asa komper jeung nyanyautan. Ada rek ngagunakeun ajian naon wae oge. Ari teu keuna kana sasaran mah keur naon atuh bongkok. Dina ulin tarung mah euy, nu leuwih utama mah kacepatan gerak jeung bisa maca ka mana arah teungeulan lawan. Buktina geuning bieu Lain geus 2 kali kabunangan gue dewek. Padahal meureunan bieu teh ajian teh lain ajian otek-oteknya diserangkeun ka dewek katanya. Ki Madhapi bari ditungtungan ku ngahaha mah panas ka Mbah Jaweng. Setan aras lebokeun tetelo sia. Bener-bener ngincak hulunya si lain nya ka aing. Bareng jeung nyarita kitu badan Mbah Jaweng ngeblasat beulir kilat. Dua sukuna ngumul ka luhur jiga anu ngapung we nepikeun ka aya di saluhureun sirana Ki Madhapi. Kolebat. Angin sameranana ieu sukuna Mbah Jaweng nu rek ngaanjak kana sira Ki Madhapi nepikeun ka ngahiung atuh. Bakatku ngandung tanaga batin anu kacidarohakana. Orok aya Ki Madhapi harita nyincetkeun awakna. Atuh dulu barani tajonganana Mbah Jaweng teh ngahakan angin alias keuna kana taneuh. Brus. Taneuh anu katincak ku Mbah Jaweng anu harita diserangkeun tepikeun ka abus aya kana 50 cm nama atuh. Ki Madhapi sabada manehna nyincet teh nyerangkeun di peureub mah dina jus Braja Mustina rek ngahancak kana sirana Mbah Jaweng. Orok aya Mbah Jaweng geus surti kana naon anu bakal dilakukeun ku Ki Madhapi. Ku kituna manehna ngelokkeun sirana loplos teungeulan Ki Madhapi teh ngelok jadi ngeplos. Di dieu kesempatan Mbah Jaweng teh diantepkeun deui suku anu kencana ayeuna ngebeset kana beuteungna ieu Ki Madhapi. Duh, aduh tawar. Dulur barani Ki Madhapi nempikeun ka ngagorowok atuh kalayan ngalengak ka tukang. Nyorosod sababaraha lengkah ka tukang sabab panerajang tajongan Mbah Jaweng teh ngandung tanaga kakuatan anu kacidarohakana. Untungna teh Ki Madhapi masih kene bisa ngajaga kasaimbangan badanna henteu nepikeun ka rubuh. Anu saterusna gentak manehna mencegeun di kuda-kudana. Kilo bade carita Ki Madhapi langsung ngagampurkeun peureub katuhuna rek dipake ngagedor sareha melawan. Ayeuna mah giliran Mbah Jaweng anu keur siap-siap harita nampa serangan ti Ki Madhapi. Dulur barani ku kalincahanna jeung ku pinterna Ki Madhapi teungeulan Braja Mustina ieu Ki Madhapi teh teu dituluykeun. Lok anu gantina jadi leungeun kencana ayeuna ngahancak kana puceulina Mbah Jaweng. Teu ampuh deui dulur barani. Sabab anu diteteungeulan tipuanana teh teu bisa kanyahoan ku Mbah Jaweng. Aju setan bangsat bangkar waras sia setan. Cenah Mbah Jaweng nepikeun ka ngadangheuk atuh ka tukang. Puceulina asa kacida pisan nyerina. Tapi bubuhan
Bajaweng oge lain jago kamari sore. Salita keneh oge Bajaweng gentak ngakurinja. Raketak dua pasang leungeun teh dipeureupeun terus diacungkeun ka luhur. Moal sia setan. Ya, Blesur. Wut. Dua peureup pas susul dina gerak anu kacida cepetna tanding kilat atuh. Rek ngahancak kana beungeut jeung kana dada lawana. Tapi orok kaya Ki Madhapi oge memang lain lawan anu atah-atah. Kemudian manehna ayeuna geus ngagem rupa-rupa jurus jeung ajian pangwaris ti Bahara da. Nyaeta mangrupakeun jurus-jurus anu langka jeung jarang dipiboga ku jawara-jawara anu sejena. Dua peureup Bajaweng anu keur nyawuk ka hareupeunna beungeutna teh. Jadi antep barang kira-kira jarakna 2 jengkal deui. Rek tepi kana sasaran. Kep. Sakilat leungeun kencak katuhuna teh newak peureup Bajaweng anu nyampe ka hareupeunana. Saterusna langsung dipesot dibantingkeun ka gigir kalawan make tenaga anu jero sapinuhna. Koloyong gubrak. Waduh setan sia. Dulu barani Bajaweng nepikeun ka nyium koral adu. Ada teu bangusna nyuksruk kalayan tembong bibirna jadi jeding nyuhid atuh dulu barani. Amun lain ninggang ka Bajaweng ngepiraku teu bencara tu sirana teh. Nyasata ditotogeun satakerna bari jeung ngagunakeun tanaga jero anu tingkatanana lain handap-handap. Tapi sanajan keayaanana jiga kitu Bajaweng maksakeun nguniang hudang deui. Asa era meureun ku Eyang Janggung jeung Jakalana Lodaya nu harita keur ngalajoanan manehna. Keun ari ku Kidarga jeung si Bohi Monaman geus teu era da geus mineng nyaksian dina kasorana dirina dina pakalangan ku lawan teh. wah, bangsat ce. Aduh beueur aing dijeding kieu deuleu sia setan. Rasakeun sia yeuh. Seret atuh harita Bajaweng teh mesat keris pakarang anu jadi anelanana anu diselapkeun dina cangkengna. Teu ngalobakeun deui carita jug sawuk we eta keris teh. Anu gedena sahandapeun bedog teh langsung dirojokeun rek nobros kana beuheung Ki Madhapi. Lep Ki Madhapi gentak ngalalepkeun sirahna. Bari jeung kitu leungeun katuhna mata langsung ngajebrod keuna pisan kana punuk Bajaweng anu harita keur nyolontod ka bawah ku tanagana sorangan. Jebrod jerebet aduh. Harita Bajaweng kontan awakna nyungkruk deui. Sabab Ki Madhapi nyusul tepus ku teungeulanana anu mana peureup sabaraha kali ngahanjak kana sirah jeung kana tonggong Bajaweng anu posisina keur nukangan ka manehna. Ih, kurang ajar sia. Cenah dulu barani. Sungut we diheulageun. Bangga becus anger kene acan aya peningkatan. Dasar aki-aki bongkok lebokeun tetelo. Ki Madhapi ngajaga bari cumidu. Tukangan Bajaweng nu masih kene nyungkruk kana dapuran tangkal. Ngadenge Ki Madhapi nyarita kitu. Anu jelas-jelas ngahampas kana dirina. Komo bari dibarungan ku cicidu saperti kitu. Teka catur deui dulur barani kumaha ngaheabna ieu hatena Bajaweng. Sanajan sakujur awakna geus teu puguh rasakeunana. Manehna maksakeun hudang deui. Cegeg nangtung. Terus malik ka hareupeun Ki Madhapi anu masih ngajaga dina sikep anu ngece ka manehna. Kurang ajar sia bangsat. Urang samodarna jeung aing sadeuleu. Cek Bajaweng bareng jeung nyarita kitu manehna rikat ngagempurkeun deui pereupna. Dina kaayaan saperti kitu tangtuna pikeun Ki Madhapi mah entengeunaker ngayonanana. Kalawan teu ingkah tina tempatna Ki Madhapi sakilat mapag peureup Bajaweng ku pereupna. Duk jebrod. Aduh, tobat. Akhirna mah Bajaweng geus teu bisa walakaya deui sabab harita teh awakna beunang pisan ku tajongan jeung ku teungeulanna Ki Madhapi. Langsung ngagedebut niban lemah ngajapapang nangkarak bengkang saeungeus kakeunaan ku sabaraha kali teungeulanna Ki Madhapi anu pasusul-susul kana dada jeung kana beungeutna. Bajaweng geus teu nyoara deui dulur. Teu kuat nandangan kahebatan teungeulan nu dieusik ku tanaga jero sapienuna bogana Ki Madhapi.
Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia mireungeuh bajaweng anu ngajelepeng dina kayaan geus teu eling saperti kitu. Eyang Jangkung harita marentah ka muridna nyatana jakalana lodaya. Jaka, maju euy. Biar aku si lain teu mampu ngayonan manusia saperti kitu, aya maja. Dulur barani sanajan hatena teu pati yakin sabab manehna ti heula kungsi kaelehkeun ku Ki Madhapi, tapi daerah ari nyebutkeun teu wani ka guruna mah antukna mah srog atuh jakalana lodaya teh maju ka hareupeun Ki Madhapi nu masih tagen dina kuda-kudana. Mireungeuh si jakalana lodaya nyampeurkeun pok Ki Madhapi nyarita ditujukeun ka Eyang Jangkung. Manusia Jangkung. Montong anakeun keuyeub apu si kaki atuh euy. Maju we si laing hayang nyaho. Ti heula oge budak ieu mah mabur ku dewek ieu, sieun deuleu. Sor maju si laingna sakalian lah. Kagok wae. Meh teu ngalilakeun waktu deuleu. Cek Ki Madhapi ngoanaker. Eyang Jangkung dulur barani ditangtang gitu mah dulur barani geus nyalo oge amekna. Goblok ieu manusia teh nangdang teh ka dewek. Teu nyaho nya ari dewek saha yeuh. Dewek nu katelah Eyang Jangkung ti wewengkon Garut deuleu. Can aya hiji jawara anu mampu nandingan kana kasaktian dewek arti. Geus hayang modal tereh-tereh si laing teh meureun kenyuk nya. Cek Eyang Jangkung langsung ka hudang amarahna. Ngadenge caritaan Ki Madhapi saperti kitu mah. Lah, montong agul ku ngaran deuleu aki-aki cadumani. Rek Eyang Jangkung, rek Eyang Weke, rek Eyang Penek, rek Eyang Busekel. Teu ngaruh keur dewek mah euy. Sor majulah, mun nya sia gablek pangabajos mah. Dulur barani ningali Ki Madhapi rek adu hareupan jeung Eyang Jangkung, srog harita teh Ki Mirhasik anu tata diukur nyaksian manehna maju ka hareup. Sabab manehna geus bisa ngukur kamusuhna anu ngaran Eyang Jangkung teh teu bisa dilalaworakeun. Pangabisana oge wewesena, tapi karek oge ngalengkah srog jakalana lodaya ngangsrod nyampe ka Ki Mirhasik bade nyarita. Montong licik sia kolot bau jurig yeuh yang aing sia malawan deuleu. Atuh pugu we lain di ngaburingkal amarana Ki Mirhasik teh. Nyasatna asa dicacampah ku budak kamari sore. Mangkal setan. Teu kapok sia teh heuh. Ayeuna pedah jeung guru sia nya. Sok maju sia. Ari hayang diramukeun mata hulu teh. Dasar kolot bangkal warah. Sia nu bakal modar mah. Gerak tadah ya tenggelan aing dulu sebut muncrat dulu jakal daya harita langsung nyebut teu bisa dinahan amarana mah langsung ngirimkeun panimbugna ka Ki Mirhasik. Tapi Ki Mirhasik oge lain jawara kamari sore atuh sakilat jirimna geus ngaleungit ti hareupeun jakalana lodaya. Puguh we si jakalana lodaya teh anu keur nimpugeun beureupna ka hareup teh tadi nyontoda tuh kabawa ku tanaga sorangan bari olohok sabab musuhna taya di hareupeunana. Untungna maneh rikat malikeun badana ka tukang, tapi karek oge malik cebrot jelebet deus. Aduh tenggelan Ki Mirhasik anu teu kabireungeun ti mana datangna dulur barani nyaho-nyaho geus pating jelebet nyayang kana beungeutna si jakalana lodaya. Tapi kening ka ngabangkieun ka tukang atuh bari nahan ka nyeri dina beungeutna anu salian ti nyeri teh jabak karasa panas jika direrabukusieun. Tah eta anu katelah aji kerap ngampar teh deuleu. Loba para jawara anu miboga kana eta ajian deuleu ngan saeutik anu geus bener-bener kataekan mah di andaran nya dewek ngalti sia kunyuk.
Hah, karek sageprakan geus kumaruru hayu hudang geus ya Ken. Bangsat, aki-aki songong aing can rumasa ele dulu. Jakalana lodaya teu kanyahoan manehna geus ngaguring di katampo dina leungeun katuhna geus nyempeng pecut lodaya bodasna. Pakarangan lanana anu waktu ti heula kungsi dibuntungkeun nyatana ku Kimadhapi teh ya. Ngan ku kasaktenan Eyang Jangkung eta pecut teh bisa nyambung deui saperti biasa deui. Alus pantes dulu mangkalu saperti sia mah jadi tukang ngangon kaboge matak ngagugubuk pecutnya. Ceuk Kimir Hasik seutik oge teu ngarasa sabari sumawona reuasna polawananya kelan pecut teh. Padahal keur kalobaan jalema mah ku ningali eta pecut anu rupana boreleng kawantu dijieuna tina kulit maung anu nganung sima pangabaran. Kawanina teh sok ngadadak jadi murengkeun, tapi teu ngaruh hal sarupa kitu mah pikeun Kimir Hasik mah. Jakalana lodaya geus teu nyarita deui dulur. Harita keneh pecut teh dihambatkeun ngarah ka Kimir Hasik sorana ngambang baraan atuh. Kimir Hasik ukur ngarineukeun awakna ka handap bareng jeung kitu peureupna anu geus dieusik ku tanang gajah sapinuhna kalawan matakeun di teunggelan gelap ngamparna ngablesur rek ngagedor kana gado si jakalana lodaya anu posisina aya di luhureun awakna. Tapi sakali ieu mah atuh si jakalana lodaya oge teu cileureun kentak manehna ngenyang pecutna bari narik di sukuna sababaraha lengkah ka tukang. Ngan Kimir Hasik geus ngabaca kana lengkahna sacepet kilat jirimna nyatana Kimir Hasik teh nyaho-nyaho geus nyampe ka hareupeun jakalana lodaya bari peureupna terus nyemprung dina wangunan jurus gelap ngamparna. Dulur barani ningali kitu mah atuh soak oge ieu si jakalana lodaya teh. Tapi manehna rikat ngagunakeun di pecutna dipake nakis anu ngajadikeun ieu peureupna Kimir Hasik teh beunang kabeulit ku pecutna si jakalana lodaya kalawan dipetos satarikna bangkieung selontot gebru. Kimir Hasik teh ngagebru dulur barenang karak bengkang kerentel sagedeg tapi teu dilah manehna hudang deui sarta sebut deui manehna nyerangkeun deui peureupna. Dulur barani si jakalana lodaya harita ngareuneuh ka handap ngalok sarta sukuna dek ngabeset ngan orokaya. Kimir Hasik memang ayeuna mah gerakanna kacida lincana. Peureub manehna anu tadi keur diserangkeun teh dikahanapkeun ngagunting kana sukuna ieu si jakalana lodaya anu rek ngahakan kana beuteungna. Duh. Palabadi katempo rorongkang nyatana kakemplongna ieu si jakalana lodaya eueuh aling-aling. No atuh ari. Runtuyan teungeulan Kimir Hasik teh teu bisa ditakis ku si jakalana lodaya. Koak teh atuh mani lambatna ger. Aduh. Dulur barani harita keneh si jakalana lodaya geus teu ngalobakeun deui catur. Badanna teh langsung ngagedebut nang karak bengkang dina kaayaan teu inget di bumi alam. Mireungeuh muridna anu geus rubuh luhureun lemah saperti kitu. Puguh we perhatian Eyang Jangkung anu keur adu hareupan ngayonan Kimadhapi teh jadi kaganggu oge. Harita manehna unur-unuran nyingkahan panarajang Kimadhapi anu beuki dibeuki hese di ungkulanana beuki ngangsreg. Ret manehna ngaret ka palebah Jaweng nu tadi keur dirurubung ku Ki Darga jeung si Bohim tapi geus kosong taya sasaha. Mbah Jaweng jeung dua baladna geus malabur ti dinya. Tiga nama dibarawa balik meureunan ku Ki Darga jeung si Bohim. Da kaayaanana basa tadi teh masih keneh tacan eling alatan kakeunaan ku teungeulan Kimadhapi. Dasar manusia pangacutnya. Kelaka marantog ngomong we jiga nu heueuh. Jigana pikeun aing leuwih hade nyingkah heula ti ieu tempat ye. Lain sieun atawat teu sanggup pikeun ngarubuhkeun ieu manusia anu jadi lawan aing. Tapi penting heula nulungan si Jaka ye anu kakeunaan ku teungeulan lawan tadi. Lain teungeulan biasa sigana mah. Cek gerentesna dulur. Cacap ngagerentes kitu pelesatkeun.
Eyang Jangkung tengah belesat nyamber awak si jakalana lodaya anu keur ngagoler luhureun taneuh. Saterusna siet sakiceup geus eueuh dina eta tempat mabur ti pakalangan ningalkeun Ki Madhapi jeung Ki Mirhasik nu masih keneh ngajanteng bari gogodeg oge kumecrek. Ngadon malabur geuningan Hasik euy. Be. Tapi tetela lain jawara atah Ki Jangkung mah euy hese dilubuhkeunna bieu ge euy. Coba di bieu ge dina lompatna ge menikeun kasakilatna karenya. Ceuk Ki Madhapi. Nya Kang, urang mana cenah eta teh? Aki-aki Jangkung begang teh nya. Nah buat babarengan jeung si Caweng geuningan. Tanya Ki Mirhasik bari nyampeurkeun ka Ki Madhapi. Apaanan tadi ngagona mah ti Garut cenah euy, guruna mangkeluk anu tadi teh lawan si Laing. Ngan teuing asal usulna ngahijina jeung komplotan si Jaweng mah. Kuring ge teu nyaho. Kumaha kasang tukangna euy? Tema lagi Madhapi bari nyusutan kesang anu ngaragajag kana Pipin. Nya bener. Terus rekaman tuh orang ini lampahan teh yeuh. Nya biasa we aprak-aprakan kau ngalambur pikeun neangan badog kana kieu mah yeuh. Apanan kitu pagawean urang mah. Nah make jeung nanyakeun sagarupa reka mana atuh sih? Ki Madhapi malik tumanya ka Ki Mirhasik. Lain eta maksud goreng mah Kang. Nyari ngeunaan pagawean urang mah teu kudu dicaritakeun deui atuh. Maksud kuring teh ngeunaan maluruhna si Gobang. Apana Kang terek nyieun perhitungan ka eta manusia? Kitu. Tapi teu kudu dihusukeun deui lah. Nya tong dihusukeun teh gadinya. Geus puguh apanan mangkeluk eta mah teu puguh ngajedogna. Jadi kacape-cape di tetangan oge. Kayak ge ari geus waktuna mah meureun bakal panggih Hasik euy. Emal Ki Madhapi ngajentrekeun anu aya dina paniatanana ka Ki Mirhasik. Antukna saenggeus dijelaskeun kitu mah Ki Mirhasik ge teu nyarita deui. Saterusna maranehna naringgalkeun tempat eta ngajugjug ka lemurna nyatana lembur Cibun teh. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya anu satia. Cag lalampahan Ki Madhapi Bajaweng katut Eyang Jangkung urang teuneun heula di handeuleum sieum. Urang tuna di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun ka payun urang guar deui insyaallah nya. Ayeuna urang mulang deui kana caritana si Gobang jeung Nyi Kiranti nu keur aya di hiji tempat. Nyatana keur aya di imahna Mang Asmita jeung Bi Ecoh nu aya di lembur gudang daerah Tanjung Sari Sumedang. Harita saleosna Mang Asmita anu dicalukan teh ku Pak RT atur kaseta si Gobang teh harita teh manehna teu puguh cicing di imah mah jeung hayang nyaho naon anu keur kajadian nyatana di eta lembur anu keur disawalakeun cenah keur aya begal teh baladna Ki Barja. Ibi oge nyai wayahna antosana di buminya. Alah ieu teh akang ngaraos hariwang bilih aya naon-naon nu tumiba ka si Mamang sareng nu sanesna. Wayahna nyai cicing heula we di buminya ngarencangan si Ibi. Akang bade rancepan ngontrol ka sabuadreun ieu lembur bilih nya we aya garong atana pirampog nu bade ngaranjak kanapa kaya urang dieu. Pokna tanus. Sujang ulah atuh ulah kaluar ti imah yeuh. Bisi pangijeng balada si Barja di luar mah geura. Coba loba di balada teh mending cicing di dieu jeung Ibi. Ceuk Bi Ecoh karasa salempang kana kasalamatan Raka Seta. Teu naon Bi.
Insya Allah abdi mau aku nanaon piraku atuh. Abdi salaku pamegat cicing wae di bumi samantawis ieu lembur nu diancam ku bahaya nyatana ku para garong pidungana we sangkan abdi salamet. Ceuk Raka Seta ngayaginkeun ka Bi Eco antukna Bi Eco oge teu bisa ngahalang-halang kana paniatan Raka Seta. Atuh nyikiran ti oge ungeuk hartina nya tujuan. Anu antukna Raka Seta harita keneh geus langsung wae kaluar ti eta imah manehna leumpang sasalingkeran mapai-mapai jang jalaneun anu sakira teu katingali ku nulian. Pangpangna masangkan teu pasaranog jeung garong anu cenah digegedugan ku Ki Barja. Lain sieun atawa teu wani ngan manehna hayang nyaho jeung ngukur heula sakumaha jumlahna jeung kakuatan eta karaman anu rek ngaranjah ka eta lembur nyatana lembur gudang. Dulur Barani barang anyog ka hiji palataran anu lumayan lega reg Raka Seta teh ngeureunkeun lengkahna. Ceulina dipasang ngadedengegeun sora-sora jalma anu keur garuneman. Nyatana di imahna bae teh. Ti imah anu itu tuh datangna nu keur ngobrol teh. Ku aing rek didengekeun deketan leuh hayang nyaho geurentesna. Laju manehna leumpang rada gancang muru ka hiji imah anu dihareupeunna ka tempo aya damar tempel. Dikaitkeun kana paku tihang tepasna. Barang geus deukeut pel atuh Raka Seta teh napelegeun ceulina kana bilik eta imah. Kadenge harita ti jero imah aya anu keur sacarita bari rada haharewosan. Panasaran atuh Raka Seta teh naon tina sela-sela bilik anu carang. Breh katempo di jero imah teh aya sababaraha urang jalma lalaki hungkul. Jikana keur babadamian di antarana aya Mang Suminta jeung jalma anu tadi nyusulan ka imah teh nyatana si Adun jeung si Odon. Waktosna dulur teu karaosnya parantos seep cag atuh carios dongeng Sunda si Gobang urang cekapeun heula dugi ka dieu. Insyaallah menawi Allah ngarasakeun enjing pagete urang teraskeun deui. Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun. Undur kantun dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.